Tiba udah sore, nyuci mobil, buru-buru, mau keburu ini mah. Nyuruh siapa ya? Esti, aduh Esti, awewe daekan nih ngubah mobil. Iya, menikah paksa ya teh, di tahun. Oh, atuh ku saya Esti, mempeng wingker nganggur ya. Oh gitu, yang satu ya. Tah, jeung jajan. Bener kan bisa ngubah mobil? Atuh ulah 20 buruhna, tambahan atuh 10 deui. Lah kabalat teh meni gitu. Ya udah tuh, nih 10.000 jadi 30-nya. Pokoknya mah kudu bersih mobil nanya. Kade Siap, pokoknya mah benang diatur. Ulah, Mana ayo, warna? Ya. Soknya Didis wayahnya. Aku mau Siap. berangkat heula yeuh. Gimana we milik mah euy. Duh, aing keur teu boga duit teh. Rongsok. Mang, ka mana mang? Aing mah geus panggil we jeung mane. Ek naon? Ya, cup Esti dengan maneh ditapang ngubahkeun mobil. Jih, nakalan eta aing atuh dikumbah ku maneh. Ji, pan buruhna gen gede, cup. Pan aing perlu deui ya rusuh. Ih, aing mah ngider. Ya, cup, daripada ngidar macan tubuh meunang sia teh. Meng keneh ngumbah. Tapi dah heueuh euy. Batu bo. Ya. Soknya, cup. Oh, Sing bersih cenah. Abi ka diheulanya. eta Estina ka mana? Kayak ka dieu teh Estina. Oh. Ya, Oh. Mayan euy Nyadar mah tentu ek menang. Ngubah mobil heula ngalepi duiteun. Capek. Pi duiteun. Maneh teh tukang rongsok lain. Oh, kumaha kitu? Ieu mobil aku arek kamanakeun nek dirongsokeun ku maneh di karungan. Teteh teh nempo, pan teh keur dikumbah. Nah jadi ku maneh kan aku manita si Didis. Jih, pan cek Mang Didis mah tadi dititah ku si Teteh cenah ngubah mobil. Lah geus we lah nu penting mah geus bersih. Tadi kan nuhun nya cup. Burungna mana teh? Buru. Kan tadi teh enggas ka Mang Didis. Da Mang Didis mah teh mere duit ka urang. Lah pokoknya mah tadi enggas ku Mang Didis pokoknya mah. Ya maneh ulah di dieu. Ngalangan urang ek mangkat. Teh Nuhun nya. moal diburuhan teh. Buruhan naon pan enggeus tadi. Aing. Apa gitu mah aing teh tadi teh. Geus we ngidar.